Pamirsa nyangakeun kapihatur dipayun dina lagu Kidung Rahayu atanapi Kidung Salamet nyangakeun hiburanana. Ngejirim alam kiwari ngecet alam ayeuna ibu ririn ibu haja rep sirep mah bapak haja jatine seni dipapari jalan cang panganten istri panganten apa megang anu di teh yati anu bager pirido ku Gusti aya teh yati Rohman Rohim aya cenah ibu ririn ibu haja walas asih ka makhlukna laksanakeun bapak haja parentahna umitini anu bagus tapi uci anu bager jagahanana aya cenah uci di Bandung ku kasambaran bari imah ka pangeran no mata kurang ibadah
Ibu Ririn anu bager Ibu Hajah besi ama loba salah dedonya ulah kagabate kaducan ketut lampah Ibu Ririn Ibu Hajah ngukuhan ulah gagapa kang arapi bakal di alam akhirat amin ya rabbal alamin moga Gusti dihaturanan dina lagu Patepang Sono. aturan lagu ieu Kang Uci sareng Teh Yati kaparayun Umi Bapak RT na Ibu Hajat Ibu Ririn kapayun Bapak Hajat sok kaparayun panganten Bapak Hajat tepang patepang sono batepang di siang ieu Kang Uci ulah cicing wae sawer Kang Uci batepang di siang ieu sok kapayun ngawitan Bapak Hajat Bapak Hajat ari manawi mah Kang Uci manawi bahan kaanggo Kang Uci anu bager bahan kaanggo so Kang Uci kapayun ngawitan ti abdi saparakan cak Kang Uci hatur nuhun ti ramongan badalu minggar nu dipingpin ku Jakden Kang Uci tamungku di kesenian Mama Yati Teh Yati ayah ulah niar Bapak Hajat kaawonan Bapak Hajat ulah niar Bapak Hajat kaawonan Teh Ririn sabab dawi di pangeran jujurna iya lagu Ibu Hajat iya lagu tepang son apunten Bapak wilujeng patepang Bapak Oo sepuh abdi miwa Ibu anu bager Umi Tini Ibu abdi aturan kapayun heula Umi Tini ayah Umi Tini ari regang kuregana dianggo mah Teh Yati anu bager panolak leuwih ari anggang ku anggangna ateti mah ateti balati beli Kang Uci sadere mama anu bager wilujeng tepang haturan ka Yati anu sayang kapayuna Dayati kapayun manawi ban kanggo Mama Yati sadere mama anu bager saparakanca Bapak Hajat anu mana kapayun
Bapak hajat aturan sawer laguna ti abdi mah bapak hajat orang hiburan anu mana teh ririn ibu hajat kapayuna teh ririn ibu hajat anu bager sawer heula anu mana mama oyong di tepangan teh ririn anu bager oyong di tepangan ku ibu hajat anu bager mama ririn ibu hajat kapayunan sok yang deh kapayun Katurkeun tepak sono patepang mah di siang ya ibu ririn di siang ya ibu ririn haturan abdi nu sono anu mana hari ibu hajat haturan wilujeng tepang eta bapak hajat eta anu mana engala kapayunan depan adi mah hoyong nepangkeun bapak hajat na anu aya cenah bapak hajat diantos kapayun cu anu mana cenah bapak hajat aturan bapak hajat hatur nuhun bapak hajat mudah-mudahan berkah hajatna amin hatur nuhun ibu hajat ibu ririn aya kapayun ibu hajat ibu ririn anu bager ibu ririn anu sayang anu bager mama hoyong di tepangan sok kapayun ibu hajat anu mana ibu hajat anu bager aturan ibu hajat kapayun semoga ibu hajat sore ibu hajat kaul aturan anu bager ibu hajat anu sayang ibu ririn aya ibu ririn anu sayang ibu ririn anu bager mama hoyong di tepangan aya cenah ibu ririn cu kapayun serang solasi ibu ririn anu bager ibu hajat anu sayang aya ibu hajat mama hoyong ibu ririn kapayunna anu bager ibu ririn anu sayang atuh solasi sariang ibu ririn deui anu bager ejeng antatuma aya ibu ririn nolas asih
budaya abanimo jasana sanes lumayan Acece panganten kasana sanes Kapayun. lumayan Acece panganten di Antol Anggap hiburan Acece panganten aturan mama nepangkeun Acece panganten anu mana kapayunan panganten pamaker ayah anu bager panganten pamager sawer laguna kacece panganten pamaker anu bager ayah cenah acece panganten dihaturan kapayunan acece panganten aturan wilujeng tepang panganten pamager hoyong di tepangan acece panganten aturan wilujeng tepang kapayun panganten pamager lain-lain daun awi panganten pamager lenca bareng ditawerang lain-lain acecep bagja abdi acecep bagja dengan di bagerang panganten Tewulan Sari panganten istri Tewulan Sari panganten istri anu say Tewulan Sari panganten istri mamah nepangke anu mana Tewulan Sari kapayun heul atuh anu mana Tewulan Sari anu sayang Tewulan Sari aturan kapayun aya panganten Tewulan Sari aturan cobi kapayun Tewulan Sari aturan sawer laguna kapayun panganten istri kamungku di kasenian Tewulan Sari banyilakan ngalenyepan Tewulan Sari olah nyiar ka amonan Tewulan Sari sabab tawidi pangeran anu mana anu sayang aya panganten Tewulan Sari panganten istri deui Ibu Tini aya Ibu Tini kapayun heula Tewulan Sari anu bager mama hoyong di tepang aya panganten istri cobi kapayun dihaturan panganten istri haturan kapayunan Ibu panganten istri Susiaya deui bisa werheun anu mah Tewulan Sari
Sok Bapak Lurah Oo mewah ibunya genduk reaksi baru cu. Jadi mali masket hati pokok sasih anu bagus bangunan punya pengen gosi diri janji apa kosasi anu bager miwa ibu Satya Wakca Balaka Satya Wakca Balaka kosasi anu bager kapayuna haturan wilujeng apa ayah bapak hatur nuhun mudah-mudahan bapak sing awet umurnya banyak sing sehat amin. Tersangka gening tersangka temalire salamin Pak RT hari anu bager miwa ibu aya cenah Bapak RT hari sugan tetep micinta ibu anu bager gening pegang turiatna aya cenah Bapak Lurah Oo ibu kapayun mangga wilujeng mere janji sanyana umitini anu bager horeng ukur ngabibitan wilujeng sumping kanggo Cep Dede sareng sineng kapayun abong cenah kanu hina janji henteu jeung buktosna aya umit ini kapayun najan aya gergantina moal cara sareng anjeun jamde
Umi tini sepuh abdi di jero korang aturan Umi anu bager pergi hari sepuh abdi kaparayun anu mana Umi tini aturan sawer lagun Umi tini diki ciren diki ciren Kang Uci anu bager diki ciren Kang Uci kapayun Tayati si honeng cina melau Teh Yati anu sayang si horeng jeremele Dayati kapayun Umitin ni sepuh hati di pikiran si horeng mah kagungan dengan di pikiran percaya nu bager ku api mah di pikiran si horeng Uci nu bagus Pepe Nedeng kemana mah Bapak Uci atuh kamar temaliri salamina Bapak Uci anu bager temaliri salamina pada kala ditunggu lami eta dianatos mah anatos ditadi Bapak Itep padahal dianatos lami anatos ditadi sangka malela si korengan berpibenyingan si koreng berpibenyingan maga unas sasarangan pajak kelama pajak kelas sedikit pasenian tetoron apa RW Bapak nanu bager selada sama bawa tahap cara hidup ayeuna ku jampang deui Pak RW Bapak deui ayeuna ku jampang deui kapung akura paturayatin Bapak RW Bapak ayeuna patepa deui ari kapung kurama batur ayatina ayeuna patepa Bapak Encep anu bager
diramekeun duanan ari pamugi Bapak cek pamugi Gusti nganajar nyelametkeun sadayana nyelametkeun sadayana kaditu boku Bapak RW Bapak kaditu boku ayo Bapak RW Bapak kabukoh mah Pak RW Bapak lah deui ka dieu kumaha kasadayana sami bogoh ka Bapak RW Bapak anu mana ka Bapak Recep nyaah ku bageuna ka Bapak Hajat nyaah ku belana kasih manehna asih ku kumisna aduh riweuh abdi teh riweuh dijieun sorangan pegang lain kurang dahar aduh riweuh loba nu datang doa-doana abdi nyurangan dabungan mah Pak RW Bapak lah deui abdi rayuan anu salah panala sorangan aduh riweuh aduh abdi